Halo Baraya, tepangkeun simkuring Herda Canirum di kelas 12 di genep. Sadayana tepangkeun simkuring Laura Angelia di kelas 12 IPA 4. Sampurasun tepangkeun simkuring Tiara Rakyasani di kelas 12 IPS 2. Lar, tugas video geus can? Oh nya urang teh acan dilanjutkeun karek satengah di Yang geus atuh mun geus beres bebeja ka urang, ame ngumpulkeunna bareng. sip. Oke. Kuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tir, hayu cuang diajar sakedeng di UAS loh. Kumahanya urang teh keur sibuk euy. Si sorangan teh Tong so sibuk sorangan teh dauh pagawean ieu. Nyaan urang mah sibuk. paling sibukna ke Koreaan. Teu lah, ieu mah hiburan unggul, kege urang mah diajar sorangan. Engke-engke atuh da urang jeung si Herda geus ka dieu nyamper sorangan. Heeh, bener. Yang geus atuh hayu arasuk. Geus diajar naon teh? Oh, urang diajar biologi bae bab katabolisme. Iya, ge, oke. Ayo bae urang mah. Soalnya urang can paham oge nyaan materi eta teh. Mangga satu hayu lah. Ngerjakan soalnya. Orang jadi itu kan ya soalnya. Heeh. Ayo kumaha? Jadi lucu pisan. Terus dia nah sih main handphone, cuma diajar bareng sama urang. Si Koreaan kan Bejaan deh. Baturan sorangan. Tir, hayu atuh sing serius diajarna sakedeng di UAS. Cenah atuh ih, kedap deui. Ayo sorangan teh yang diajar teh sih. Ieu teh da kabaikan sorangan keneh. Kelas urang teh geus kelas 12 ayeuna teh sekali lagi urang PTN teh hese. Tah bener Tir, sangkan sorangan teh biasa asup ka PTN nu sorangan hayang. Atuh udah sabenerna mah urang teh geus diajar, tapi tetep we teu ngarti sabab di sakola nabi urang mah teu ngarti diajar naon. Jadi we teu keuyeng. Nah, makanya urang jeung si urang ka dieu teh sampai bisa diajar bareng. Pan biasana menjaga baturan mah sok leuwih gampang ka hartina. Nah, lamun tengah teh tong cicing bae nanya we ka arutang da arutang teh boga sorangan. Urang mah teh Era teuing dia ka saha wae. Nah, sok atuh mulai ayeuna mah diajar sing getol ambe nilainya teh alus ajeng lamun tengah teh tong era-era nanyana. geus atuh ayeuna mah urang rek ketol diajar, ayeuna urang sadar lamun urang ge aya babaturan anu paduli. Geus atuh yuk mulai deui diajarna, Bro. Kuy. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.